Jayanti duka Jayanti naon ye sareng Asmat Ipan geus Asmat deui wae ye diadu sok mari pasang mari langsung hapus. baterai na tinggal 16 aduh paradnya ngarep gitu kadeh Kemarin gara-gara temayar udah. Itu bijil deui. Lamun dina bijil minggu harapna bakal ngorangan jang mau sakitu. Akhirnya goreng pasti. Ri tinggal ieu deui Asmat eta berarti nya. Tawarkeun gocap kurang arah rembong atuh. Boy. Arah limeun cenah ditawiskeun 50 padahal tos diadu teh sabaraha kali teh. Urang teh ngajualan Asmat. Gobanan. Ka gudang teh ka Abang Dadang asa ka Kasih eta heeh. Kasih sobos. geus goblag. Nu nyokot teh saha teh geus? Sapro. Sapro enggak ada datang ka sahu. Oh, nyokot muncang ti aing do aya di Sidau si deui. Aing teh. Urang batian sieun teh Sidau. Aya nu mana ya? Pasang dulu skip. Naon? Dia mau lihat apa meureun. Sok geus. Di mana? Bagus. Selamat tinggal. Buan Anjing diselamat tinggalkeun. Sanca. Oh, pokona mah Kan diselamat tinggalkeun, guys. Ipan. Dina Asmat Ipan tuh geus itu. Tilu tangka di palasahna di lewat Kebon Jati jembatan. Palasah mah beh dieu. Jembatanana. Anapeun bisa jembatan we gitu. Ada kalem lah udah namanya. Kamangkeun budak teh Pep. Ieu make kacamata. Kacamata pas urang kieu. Beulinya. Radiasi. Kan HP wae. Bisa HP nanya. Parah. Ayah Pepi biasa nyorog katen misbah pasigaran. Keur nyawa HP we hungkul make. Kacamata jam. Make gini aja gini. Gepuper. Udah pakai enggak apa-apa. Nah. Wow. Dar cai Asmat. Asmat deui Ipan, alhamdulillah teu geuning Asmat teh stok terakhir teh sanes bohong tah ya Jayantina pecah tuh. Jeung nu mana, Sep? Jeung Asmat goblag teh ayeuna mah, guys. Wah, Goblag. Coplok. Sendiri. sengs goblok. Tah, tos goblag.